Aisyah istri Rasul keur ngaput baju wengi ngaputna jarumna murag kamani jarum pilarian teu kapenna katu wenginya akhirnya Siti Aisyah milarian lampu begitu lampu dipilari cacan kapendak lampu jol Kangjeng Rasul. Ya Allah, eta wajah Rasulullah, cahaya wajah Rasulullah menyinari seluruh rumah sehingga eta jarum kapendak tanpa lampu hanya ku wajah baginda Nabi besar Muhammad. Cak Kangjeng Rasul, wahai Aisyah, bahagialah orang yang memandangku nanti di yaumil kiamah. Cak nyi Siti Aisyah, ya Rasulullah, ari kitu aya nu moal ningali wajah engkau ya Rasul. Aya, saha? Nyi Siti Aisyah istri Rasul keur ngaput baju wengi ngaputna jarumna murag kamani jarum pilarian teu kapenna katu wenginya akhirnya Siti Aisyah milarian lampu begitu lampu dipilari cacan kapendak lampu jol Kangjeng Rasul. Ya Allah, eta wajah Rasulullah, cahaya wajah Rasulullah menyinari seluruh rumah sehingga eta jarum kapendak tanpa lampu hanya ku wajah baginda Nabi besar Muhammad. Cak Kangjeng Rasul, wahai Aisyah, bahagialah orang yang memandangku nanti di yaumil kiamah. Cak nyi Siti Aisyah, ya Rasulullah, ari kitu aya nu moal ningali wajah engkau ya Rasul. Aya, saha? Al-bakhil, jalema nu pelit. Anu pelit saha? Man idza dzukirtu falam yusalli alayya, orang yang mana kala aku disebut maka orang itu tidak bersolawat kepadaku. Lamun ngaran Kangjeng disebut Nabi urang Nabi besar Muhammad, tah mun ngaran Kangjeng disebut urang teu maca solawat eta nu pelit cenah ge. Lamun terus kitu bae disebut ngaran Nabi urang teu solawat eta di poe kiamat moal bisa ningali wajah Rasul. Ya Allah, ibu, bu, hadena aya muludan. Ya pamuda ya, hei, pemuda. Lamun kuari kolot-kolot urang nu maca rawi nu narik marhaba pan ke mah urang. Nya, bener teu mak? Lamun urang kuari teu siap sibuk ku handphone bae nalarawi henteu belajar marhaban teu ke bisi terjadi seperti kula nu boga pangalaman ibu-ibu bapak-bapak diulam ka tempat muludan gunung eta di gunung jalmi seueur muludan meriah ngan aya hanjakal budak ngarora nu tampil MC aki nu tawasul nu marhaba nu ngadoa nu caramah iya nu caramah mah iya piraku iya aki-aki eta kula kan caramah mah kieu kan timberi ieu terakhir atuh mik baraseuh ku ciduh aki-aki tah atuh nyebrot pan geus eueuh huntuannya molos manehna mah kadedengekeun bae tah hadirin rahimakumullah nu hadarat aki-aki ieu teh buku teh kan ditulis tanya ngaran-ngaran kieu teh ieu Sumailawahi saha ieu nya teu wauh ieu cak Sumailawahi ya man kutiba ismuhum fi hadhil waraqah nu teu kasebut ulah marahal Fatih. Bisa gitu ngena tah. Nah, laju ngadoa Allahumma sholli ala Muhammad
Wahai Muhammad, Mamat hajat. Mamat hajat. Hajat naon si Mamatnya? Aksal goyot, cenah ngagoyot sagala tangga doang. Duang duren jatuhan bae ngagoyot. Ieu tah natihang kieu aki-aki nyalande be narik marhaba. Wa tajai qalbi wa tajai qalbi wasbiran jona qana'i. Ari nu ngora ka mana? Handphone bae handphone. Bo, kula mapan tamunya tamu. Eta endek seuri bisi kasinggung tuan rumah. Aya teu seuri ieu kulit beuteung nyeri nahanan piseurian. Nu macarawi aki-aki. Allahumma sholli wa sallim wa barik ngalaeh cenah. Lah aing aya ngalaehan sagala. Mana nu ngora handphone. Sakali di naon? Coba lamun nu ngarora tampil macarawi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك. Lamun pamudana masih nalarawi, lamun pamudana masih daekeun marhaba, eta lembur nu boga pamuda nu talarawi nu boga pamuda daek marhaba, lembur eta bakal pinuh barokah insya. Sakumaha pinuh ku santri lembur teh barokah, sakumaha kawas pinuh ku para kiai lembur eta barokah. Ieu lembur mun aya santrian lembur berkah, kaharep imam musola moal hese, imam masjid moal hese, imam ngariung moal hese, imam marhaba moal hese, sebab nu bakal jadi pimpinan ngariung, pimpinan marhaba, pimpinan masjid, pimpinan musola adalah jalema nu pernah cicing di pasan. Bener tak? Kuarima ulah sampai Cangjaya jadi santri. Jadi santri ulah ngomong sieun bisi teu dahar, sieun bisi teu boga, ieu teu boga itu. Ulah sieun. Santri justru nu ngajamin Allah. Sabab urang keur ngahidmat ka Allah. Nu penting jadilah abid Allah, hamba Allah, ngabdi ka Allah. Ulah ngabdi ka nu sejen, ngabdi ka Allah kege nu ngajamina Gusti. Bo jalema gawe di Mayora atuh nu ngagajihna Mayora. Jalema gawe di dinas atuh nu mayarna dinas. Bener teh? Lamun jalema ngurusan urusan agama Allah atuh engke nu ngahirupana Allah. Dibere tenang, dibere tentrem, mana santri nu galau tidak ada. Sekalipun berapa kali tidak pernah ada jawaban. WA
checklist baik. Ngirim nomor WA diblokir baik. Pertemanan tilok dikonfir. Kopi darat ketemuan langsung buang muka terus. Tapi santri sadar semua ini takdir Allah. Ya Allah. Kalaupun aku sakit itu hanya aku, ternyata Allah mungkin telah menyiapkan yang terbaik dan lebih baik daripada orang yang kuinginkan. Masya Allah. Coba bu, ayah santri nek nikah, tilok pikiran gawe ente. Demikiran geus nikah kumahanya hente salakina santri, awewena santri atau klop pariuk manggih kekeb. Teu aya santri nek nikah mikiran gawe heula boga duit heula lajung ke lamun geus nikah gawe naonnya. Teu aya santri mah nu penting mah nikah, engke ge geus nikah mah aya pagawean di imah. Atuh ge boga pagaweannya. Pamajikan digawean. Laju pamajikan teu digawe ge insyaallah ke urusan beuteung pan melendung digawe sarua bae. Laju santri mah boga anak sabaraha we no problem tilok pusing. Dibere keyakinan anak 8. Ditanya, "Ai rumah tangga sabaraha tahun?" Karak 4 tahun. Pan ieu anak bisa 8, atuh nang Allah dibere kembar-kembar. Bisa ngembar gitu nyaho pokoknya mau orang maja tementa temesen lahir anak 22. Ya Allah ayah nu rumah tangga karak 7 tahun anakna 13 no problem gaji teu boga pegawai negeri lain tunjangan teu aya pensiun naonan teu di aya pensiun manen mah teu aya gaji tapi dibere tenang alhamdulillah. Ka imah mitohanya abah masya Allah naik motor diharup 2 di tukang 2 kiri kanan di dia 2 ngagara reot di sepion kiri kanan 2 masya Allah anu di dia sekali ya hiji anu kajero samping hiji tapi enjoy boga yakin ke Allah santri tah teu boga sieun masya Allah cak pamajikana kak naon neng anak urang sabaraha 8. Ieu neng kasana lain embung narima rezeki ti Allah deui nya kanya. Aisyah tahun 22 kieu mah aduh. Pareurih ieu kaca. Buukna ge geus murag lenang ieu guys. Kumaha tuh nengnya? Allah masihan meureun ka urang nya. Heuh si neng mah ikhlas bae lah atuh sapiran neng awewe kumaha salaki. Laju urang hamba Allah kumaha Allah batur mah yang boga anak berobat ka dieu ka ditu nyakanya atuh nya eta. Laju neng ye terus terang kok ditanya ye kan boga salaki kos ala kadar magaan ngaji alip-alipan ridho dunia akhirat ridho hati lok bisa mere duit gede hampurannya bisi napakah kurang dihampura ku neng teu naon cek bari cai matan teh pamajikanna da ai kitu mah ai ridho mah. Laju neng eta nempo batur di pangajian di mana sok aya di hate itu terbesit nu make kalung make anting neng sok aya atuh manusiawi kadinya nama eta babaturan neng di majlis mun ngaji katempona aya nu emasna 23 karat 24 karat aya neng mah teu sakarat-karat acan cak salaki nang ke bae neuk paeh karat sakarat tenang sabab di hatena boga keyakinan ka Gusti. Nah, lamun teu boga yakin, rumah besar, gaji besar, duitna loba, mobilna bagus, eta boga anak leuwih ti 2 sieun. Bapak anak berapa, Pak? Cuman 2. 2, Pak? Iya. Emang cuma 2? Enggak, istri saya ya di ini pakai alat supaya tidak hamil lagi. Emang kenapa Pak? Kalau lebih dari 2 nanti makannya bagaimana? Ya dicongcong lah. Gaji boga, dunia loba, tapi teu boga yakin sieun boga anak. Tapi santri gaji teu boga, usaha ngaringkuk we kos oretaneuh. Sakali nyongcong aya purahan, melendung deui. Nu hiji nyusuk keneh reuneuh deui.
nu dikandung keluar laju nu keur nyusu lempang reuneuh deui. Wih peurahna mati orai taneuhinya. Laju pan oraina teh mah mataan eueuh irungan eueuh. Nyolonong be orai teh mah nya. Boga keyakinan. Nah, lamun marhaba pamuda geus semangat, macarawi daraikeun, masantren daraikeun, mondok daraikeun, laju sopan ka kolot, beradab ka guru, akur jeung masyarakat, boga sopan jeung santun. Eta pamuda nu kos kitu nu nyieun teger nagara, agama, lembur. Boga pamuda nu kitu lembur teh regreg alhamdulillah. Tapi lamun narkoba geus dikonsumsi saraf-saraf putus. Obat-obatan terlarang dibeli di toko kosmetik tramadol. Ieu obat nu sok diinum ku budak ngarora anu palake balap motor. Lamun manehna sadar moal wanita balap liar trek-trekan tengah peuting bari poek eueuh lampuan. Lamun nginum obat eta cenah cak budak jalan lempeng bae gejlugan teu ka tempo tikungan teu ka deuleu horeng dapur batur beak sapotong. Nyangsang di dapur, nyangsang di trotoar, nyangsang di truk, sabaraha pamuda nu beulah huluna gara-gara balap liar. Kacau ta lembur lamun boga pamuda doang karar itu. Insyaallah di dieu mah balager insya. Pamudana ka tempo tuh. Panitia mulut ge pamuda nu dominan. Atuh ibu-ibuna saroleha, bajuna ge sararagam. Hendepna hejo tai kuda, tiungna koneng kunir, bari jeung can lalunas. Laju ibu-ibuna nu kolot diuk, berarti ieu nu kolot diuk keur ngadoa, keur zikir, doana mati sabab mungkin kolot, mungkin loba kabagusan. Amin. Laju ibu-ibu nu ngora keur ngadidik anak supaya daekeun maruludan. Hayu diais anak, sanajan tunduh ge hayu bae. Anak ngomong, "Hayang ngees, mage hayang." Ayo orang pulang, can menang berkat. Can gitu. Eta anakna mau ieu acara naon? Muludan ceng, muludan. Muludan mah, muludan ieu. Oh, muludan mah. Cak mah teh. Oh, muludan aceng nu kehees. Oh, hees ya. Aing ge hees sarua bae jak mah teh. Dididik lewat muludan. Bisi teu wauheun. Karena ibu ge nyaho kuari jeung sadar, bahkan orang menjadi pelaku. Baheula mandek HS bismillah 20 hiji, bener tak? Fatihah dibaca kulhu tilu, palak hiji, anas hiji. Kemudian maca bismika Allahumma ahya wa bismika. Bulah ditu nama kolot-kolot balat, turut-turu aja lali, badan turu, ati tangi, roh madep maring. Allah, eta bahasa kolot baheula. Urang maka dinakan sok ngaji Fatihah, bismillah, ayat kursi, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi kuari urang kolot pohoan, anak tedek hees, diheeskeun make YouTube. Ada 5 bebek kecil berenang cenah. Bener tak? Anakna hees tas nempo bebek nu berenang. Mana mukaan YouTube? Jam tengah hiji peuting lain gerah hees nempo YouTube cara membuat bolu. Suk isuk balanja ka pasar Baros jeung nyen pi bolueun ngeunah henteu. Bolu tutung, duit beak, kuota beak, diangsongkeun ka mitoah digegel ku mitoah huntu mitoah hideung kabeh. Tah mata kembali ke agama. Jangan sampai lupa bahwa setiap saat seorang mukmin harus ta'aluk hatinya kepada Allah. Dimulai mata terbuka sampai mata terpejam. Allah, ulah poho, dahar eling ke Allah. Bismillah, sangu anu aya dina piring. Eta ibu, nang Allah. Kadang-kadang orang meser beas di pasar. Nu melakna teu nyaho, nu ngoyosna teu nyaho. Laju anu ngaritna teu nyaho, nu moe gabahna teu nyaho, nu ngagilingna teu nyaho. Urang ku Allah dibere milik kucuk-kucuk balanja ka pasar Baros meuli beas. Ini berapa mas? Orang Batak teh tukang beasna. Ini berapa? Yang ini 10.000, yang ini 6.000,
yang ini 8.000. Ya. Ini telur ayam. Telur ayam ini beda-beda, yang ini 10.000, yang itu 25.000, yang ini 30.000. Kok bisa beda-beda? Beda-beda, yang ini bulat, yang ini lonjong, yang ini gepeng. Kok ini telur ayam bisa beda? Tergantung bool ayamnya. Ai nang Allah, urang ngendog henteu. Ngadahar endo, nu ngaeujeun saha? Ayam. Ku Allah disiapkeun jeung urang, ayamna aya, endogna aya, beasna aya. Pulang karompok masak alhamdulillah. Eta beas anu geus jadi sangu dina piring, sabaraha jelema nu terlibat dina eta beas. Nu nyebar bibitna lain, nu nyabut bibit lain deui, laju nu nandur lain, nu ngoyosna ge beda. Bisa jadi nu ngaritna ge sejen, laju nu moena lain, tukang gilingna lain, supirna nu mau mobilna lain, dianterkeun ka pasar baros nu ngangkatna lain, laju di wadahan lain, nu dagangna si Elai dari Medan. Maha kawasa Gusti, matak eling ka Allah tuh neuk dahar, Allahumma barik fima wakina. Geus barik li bis ya sorangan daharna ge. Kok barik lana? Sabab eta loba nu terlibat. Nu nandurna hayang berkah, nu ngoyosna hayang berkah, nu moe gabah hayang berkah. Leuwih-leuwih urang nu dahar hayang berkah. Lamun kadaharana halal jeung berkah jadi darah. Darah anu hasil dari duit anu halal bakal bisa awak ibadah sabab duitna duit halal. Alhamdulillah. Ibu, dibere milih kapeser endog, cak anak nate nyebutna mata mamah sih urang dia, mamanya, ibu, mbok gitu nih, mbok, cak anak nate letik pengen telur, mata capi, ya Allah, cak mbok na enggak mata capi. Jienkeun ku embokna, wow, didahar ku anakna, nanas. Cak embokna, hebat dia mah aya telur rasa nanas sagala cenah. Anak urang ngadahar endog, laju make sanguna teu nandur bisa ngadahar. Nang saha? Nang Allah. Make pakaian bararagus nang saha? Nang Allah. Apakah kita tidak memperhatikan dari mulai tangkarangdu laju jadi benang, geus benang jadi bahan. Ieu saha nu melak rangduna, saha nu ngunduh rangduna, saha nu manena, saha nu nyieun jadi benangna, saha nu nyieun jadi bahana, saha nu ngajahitna. Ya Allah, Allah hakikatna deuk nutupan awak urang. Alhamdulillah. Matak Allah nyiptakeun urang teu sia-sia, tapi kadang-kadang urang sok nyanyiakeun Gusti Allah. Baju bakal ngalaknat lamun ta baju teu pake ibadah. Baju bakal syukur lamun eta baju pake ngaji. Jalema ngaji di majlis, eta bajuna, sorbana, pecina, sampingna, wabeh anu dipake ku manehna bakal minta istighfar ke Allah. Ka eta jelema nu make baju. Amin gitu. Kenapa sih kamu susah banget? Amin gitu ceng. Lamun ieu urang kabehan dia nempo ya bo. Baju dipake bisa istighfar. Berarti secara maknawinya seluruhnya memang makhluk Allah. Mereka itu selalu berupaya supaya selalu nyambung jeung Allah. Matak lamun baju dipake maksiat, baju ge sarua ngalaknat kanu makena. Ieu lamun keur muludan kieu ya si Neng make tiung jilbab, eta tiung minta hampura ka Allah jeung nu make tiung. Matak lamun muludang engke mah nya mungkin loba pakaian, mungkin loba nu minta pangampura, ulah hiji make pakaianna. Baju biasa, laju pake deui pasmina, laju pake deui spray lah, rada gedean istighbarna spray mah. Supaya loba nu ngampura, Allah mere hampura ka urang. Komo ieu urang ngagungkeun Rasulullah. Rasulullah cintaeun ka urang umatna.
insya Allah urang balas cinta Rasul dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Calikna nurapi ceng nurapi ceng neng nurapi neng solawatna dibaca solawat naon cenah bebas bisana Ibrahimiyah baca ijazahna ti guru solawat munjiat baca bisana solawat nuroniyah boleh ieu menu pendek we cenah ieu jeung loba pagawean abdi mah awewe baca solawat nu pendek belah solawat Jibril teu naon baca sallallahu coba nu rapi diukna neng gelis maca sholawat ka Kangjeng Nabi masya Allah rapi diukna manteng hatena peran fokuskeun hate urang keur cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad dek maca sholawatna isti'adzah heula a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu
على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد صلى الله على محمد على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد صلى الله على محمد على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد على محمد صلى الله على محمد محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله محمد صلى الله على Muhammad. Kan pendek tah. Jadi lamun sakali narik 10 kali ge 100. Teu kudu capek. Ya. Matak ka pamuda kasep ceng mun aya nu maca sholawat rokona simpen lah kasep. Simpen lah rokona pareuman. Ngagungkeun ka Kangjeng, lain ka Haji Pudoli, sapira si Haji Pudoli, lain sasa Haji Pudoli mah, jelema bodoh, jelema awam. Tapi Rasulullah, lamun urang umat geus teu ngagungkeun atuh leuwih-leuwih batur jelema di luar urang. Bener teh?
Tah, matak ibu-ibu. Tah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ke menang genep tah, katujuh naik. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu 10 tah. Lamun orang 2 kali berarti 20, 3 kali 30, 10 kali 100. Mun tadi maca 100 kali sabaraha ieu jamaah. Mudah-mudahan tas sholawat jadi penerang hati orang. Jadi obat bagi hati orang. Jeung jadi bukti ka Kangjeng Nabi orang, Kangjeng Nabi Muhammad ngan ke beres sholawat aya doana. Doa sholawat Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah Allahumma ba'athul maqamam mahmudan alladhi yaghbituhu fil awwalun wal akhirun bi rahmatika ya arhamar sampurna ta sholawat kumaha cenah ji ta doana gerak naros ka kiai-kiai urang di dieu menta ijazah sholawat jeung doana supaya urang boga cecekelan sebagai bukti bahwa urang cinta kepada Nabi besar Muhammad. Sakitu bae kurang leuwih nanyunkeun di hampura wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.